aing kaisinan belah bangsat doang. Negara budak ieu. Paket kamari make HP aing. Aing nyarekanan tukang paket beng geus nama. Ton rek merarah bae. Nih, aing teu kaisinan aing dia mah kamari. Kunaon? Aya tukang paket ka imah. Cenah ieu pesenan sorangan cenah gitu ka urang. Urang mah teu ngarasa mesen paket, Bos, urang teh ya. Gitukeun. Ih, buku atas nama nage sorangan cenah ieu. Iya tuh urang teu ngarasa cuk urang teh ya, mun urang ngarasa mah urang beureum moal kaget datang sorangan dikitukeun. Sing horeng? Tah geusna ku aing diinget-inget, tanya geus debat tadi inget-inget ku geus song hareng masih polongo. Budak atuh nginjem HP aing kamari, baja aing mah uyak teu naon baca aing ngamekeun HP aing. Sorenganan mah mesen paket si gahil mah make HP aing. Atuh aplikasina mah petnat sama aing meureun. Atuh akhirnya kan mun tukang paket meureun bikin paket ka aing meureun atuh manehna nagih pembayaran ka aing. Mangkana gerek segala sesuatu eta ulah sok langsung emosional. Pada akhirnya kan sorangan tanpa dipikir kaisinan. Heeh sih. Terus eta nu dipesen ku budak eusina naon nu eusi paketna? Sing horeng eusina cangcut. Anjay.